barayakita.com. Baraya wilujeng petepang dina acara Dongeng Sunda garapan Abah Iskandar. Wilujeng ngadangukeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Baraya kaum dangu sadayana, alhamdulillah tepang dangu deui sareng dongeng Sunda dina judul sabalakana anu dicutak tina nopel Sunda kengeng Kang Dadan Sutisna anu dipedalkeun ku PT Dunia Pustaka Jaya anu alamatna di Jalan Gumuruh nomor 51 Bandung 40275. Kanggo mitra kaum dangu anu paleng ngagaduhan ieu buku kanggo ausen di bumi, mangga tiasa sumping ka alamat anu tadi diuningakeun. Kalayan nomor teleponna 022732 peksna 0227330585. Kamari teh parantos rengse seri anu ka-14 ayeuna majeng ka seri 15. Cing parantos dugi ka mana kitunya urang korehan heula ieu. Sumuhun kamari teh seri ka-14 parantos dugi ka dieu ye urang wangsulan desa Kedik. Ki Jemros gempeur bea karep eta kajadian geus kakubur tahun-tahun ka tukang. Boh manehna boh awewe demplon geus teu nginget-nginget deui ukur jadi kasurti dina hatena sewang-sewangan. Ari ayeuna awewe demplon bet nyaritakeun perkara eta ka pamajikanana pisan. Ki Jemros ngahuleng dina mobil nepi ka sore. Kahayang nama meunang sababaraha poe cicing di dinya. Ngan eta truk rek dipake ku supir sejen. Peuting-peuting Ki Jemros init kakalerkeun. Tuluy nyumput di imah babaturanana nu anyar keneh ngaduda ditungtung lemur meh deukeut ka astana. Sanajan ka babaturanana deukeut, manehna teu wani nyarita keur boga masalah di imah. Ari peuting pagetona baturna manipok pisan nyarita. Teu kudu nyumput cek dewek mah sararea geus nyahoeun yen pamajikan si laing ribut jeung awewe demplon. Ki Jemros ngagebeg eta kareuwas candeler geus ngurunyung deui kareuwas sejen. Baturna cacarita yen di lemur keur geunjleung ku kajadian aheng. Betusna sakura siah leuleus lain bobohongan Ki Jemros teh. Bekina rembongan yen sakedeung deui bakal aya 5 lalaki anu ngudag manehna. Sapeuting Ki Jemros teu bisa sare. Mani geus bek bae pundukna aya anu neungeul, tuluy manehna dirempung ku 5 lalaki nepi ka hanteuna. Dewek geus minang elingan, si laing mah mangprung atuda. Baturna nyeklek-nyeklekeun. Isukna rebun-rebun basa baturna keur init ka masjid lantaran RT mere bewara kudu ngumpul. Ki Jemros ngahulang di dapur geus gilig hatena. Paeh ngagantung maneh bakal leuwih dipihormat. Batan paeh dirempug ku 5 lalaki nu pamajikanana diheureuyan. Memehna kungsi kapikir rek ngabaheum racun beurit anu teu kungsi dibikeun ka pamajikanana tur aya keneh dina sakuna. Ngan sieun lila ka paeh atawa kalaka gering ripuh bari paeh mah henteu. Beda jeung ngagantung maneh tara aya anu kacaturkeun salamet ari lain kaburu aya anu nulungan mah. Manehna kurah koreh neangan tambang nyamanggih di juru. Lebah tempat bubrag-bubrug. Barang rek nalikeun tambang kana usuk di dapur, baturna kaburu datang bari mawa salabaran. Tambang ti mana eta teh? Baturna kerung di juru rek nginjem heula puguh ge butuh keur nalian keusik. Teu papanjangan nanya baturna teh.
Najan katembong heran lantaran kakara ngadenge aya kesik di talian ku tambang. Sok bae mikeun kertas, Ki Jemros nengetan eta salabaran. Dibaca lila pisan. Ngahuleng sajongjongan, nyeh menang ilham. Aya cara sejen lian tinggal gantung maneh. Wanci haneut moyan, Ki Jemros lempang mulu balai desa bari nyeta-nyeta, jelema linglung. Sajajalan ngocomang sorangan. Sabalakana dewe kungsi sare jeung Nyai Demplon. Sabalakana wow. Mitra kaum dangu sakurun papaliwat jeung Ki Jemros tuluy nyingrai ngajauhan. Nu ngagulung lebah balai desa bubar kataburan papadasieun katepaan. Tewak! Eta si Jemros geus katepaan. Aya anu gogorowokan ti jauhna tuluy ngabecir lumpat ti paparetot. Hansip teu cicingeun, Ki Jemros tuluy diborogod, sirahna dirungkup ku lawan hideung. Bibir dirapet ku plester, blus diasupkeun ka balai sagala dihijikeun jeung nuliana. Mitra kaum dangu sabot dikerem di gudang, Ki Jemros ukur ngira-ngira yen manehna baris di penjara. Keun wae cek pikirna batan langsung dieksekusi ku 5 bedog ti 5 lalaki mah. Basa manehna aya anu ngagiringkeun ka barak tuluy ku iros pidato. Tuluy aya anu muka kaen nunutupan sirahna. Ki Jemros sakadapan culang cileun, manehna nilik-nilik paripola sawatara jalma. Rek nurutan ngarah teu ka ciri beda. Manehna ngarenyag ka bina-bina, waktu nyahueun awewe Demplon milu dikerem di dinya. Kasieuna ujug-ujug nguniang deui. Tada teuing wirangna upama awewe Demplon cacarita kanu sejen. Sajroning babantu nyieun gowok, Ki Jemros gawena sulongkar salingker, neangan kesempatan hayang nyarita jeung awewe Demplon. Rek ngomat-ngomatan sangkan kejadian baheula ulah diguar deui di barak. Sabot nu sejen keur ngawangkong di lapak sawala, ngabadamikeun aturan-aturan di eta barak, aturan benang aparat mah pangeussi barak didudut lantaran cenah teu nembongkeun keadilan. Ki Jemros gogoleran digawok bari mikiran rupa-rupa rencana. Asa hayang kaluar deui ngejati dinya. Tuluy kabur ninggalkeun lembur, hanya kalelat kuduna niat kitu teh dipigawena kamari. Ayeuna mah manehna teu beda ti beurit nu asup kana senteng, ngahuleng salila-lila. Basa nu sejen geus sarare, manehna mah nyileuk keneh. Wanci janari leutik pangeussi barak geus narepi ka alam ngimpi. Ki Jemros kaluar tuluy lelempangan dina lolongkrang gowok. Nu nyaring taya anu kabaribinan. Manehna tuluy ngatayep muru barak awewe, lalaunan muka panto di antara pipiding tiplok. Lempang semu jejengkean, ngarah lengkahna taya anu ngadengieun. Rencana geus asak manehna rek ngageuingkeun awewe Demplon. Mere isarah sangkan ulah geruh, tuluy ngaharewos lalaunan. Omatnya, ulah betus deui ka sasaha. Ku sakitu ge geus cukup jeung tangtu awewe Demplon surti kana maksudna. Barang sup ka barak awewe, Ki Jemros kala kauleng manehna teu nyaho lebah mana tempat sare awewe Demplon. Di antara puluhan gowok anu ngajajar kabeh ge can aya anu dicirian. Taya deui cara lian ti noong unggal gowok, mukakeun reregan dapon melenge. Ngadeukeutkeun panon maluruh saha-sahana anu ngagoler. Najan kaayaan reyem-reyem, Ki Jemros bisa keneh nengetan saha-sahana anu keur sare, tur manehna moal kasamaran, da ingeteun keneh kana golerna awewe Demplon. Najan geus kaselang sababaraha taun. Sanggeus noong 11 gowok, manehna can manggih tempat sare awewe Demplon. Nu geus kapapae teh Nini Enti, si Buuk Panjang, Tante Noni, Bi Isah, nu sejenna mah teu pati wawuh. Lebah gowok ka-12 panona rada anteng, malah asa embung lesot tina reregan anu dipelengekeun. Pamandangan aheng di luhur kasul lir maksa panona sangkan ulah ngiceup. Ki Jemros heng hapranyug lamunan ngacacang ka mana meuni. Sagoreng-gorengna reporter TV pasti aya teh nyeueunana.
Kitu kacinekan Ki Jemros. Manehna kungsi sababaraha kali nenyo eta awewe dina TV sabot ngalaporkeun sawatara berita. Ki Jemros remen pisan manco hareupeun TV, da ku jalma kiwari mah teu hararese hayang nenyo nu geulis teh, cukup ku mencet remote. Tong wakan nenyo artis anu amu cuy, ku presenter jeung reporter ge Ki Jemros mah teu waleh ngelai. Remen nyipta-nyipta hayang jadi jelema beunghar ngarah bisa nyandung sakur awewe anu nembongan dina TV. Tadi pabeberang manehna nenyo pisan bungkeleukan reporter awewe, teu bina ti ciciptaan, awakna estu pika uruyeun. Salila mantuan nyieun barak panona ngadeuleu maling nyidik-nyidik imit eta reporter. Meus-meus neure ciduh, cacak mun teu sieuneuun katenyeun ku awewe demplon mah manehna hayang nyampeurkeun neges-neges ti kadeuketan. Ari ayeuna waktu manehna keur noong tina reregan anu dipelengekeun tetenyewan teh leuwih-leuwih ti tadi beurang. Eta reporter keur nangkarak dina kasur bari ukur make kutang jeung calana jero. Sanajan rayem-rayem panon batina bisa nenyo sampulurna nu keur ngagoler. Tina sira nepi kana suku estu sampurnaning lenjang. Awakna peungkeur asak pangome, kulit nai sari bodas, ngegelempong lebah pingpingna. Lapre poho kana niat memehna, anggur ngarahuh semu ngahuhuh. Lir teu ngeuh di eta barak rea jelema, bakal nyaring mun ngadenge nu gareuwah. Sup Ki Jemros ka jero gowok, sajongjongan nilik-nilik nu keur sare. Manehna nyokot samping anu ngalumuk dina kasur. Sahari tadi rungkupkeun kana beungeut eta reporter. Dibekemkeun ku leungeun kenca. Leungeun katuhun teh cicingeun ngudaran sakur nu napel. Nu dibekem ngagurinyal adug-adugan hayang lesot. Tangtu eleh tanaga awewe pura nyekelan mik ngalawan lalaki anu sok ngalung-ngalungkeun batu kana truk. Tacan cacap kahayangna Ki Jemros kaburu eling jalma-jalma tangtu nyaring. Manehna rurusuhan kaluar bari nyekelan keneh calana jero. Lung dina jajalaneun tuluy rurusuhan kaluar ti barak awewe. Lebah barak lalaki kakatayepan deui, neangan gowokna. Brug kana kasur bari renghap ranjug. Salamet keneh, cek pikirna. Cacak mun kaprogo tangtu wirang ka bina-bina. Mitra kaum dangu pangeusi barak tuluy geunyleng ku eta kajadian. Basa ngariung di lapak sawala Ki Jemros api-api milu kaget. Kasiniran basa sawatara jalma nyebutkeun aya mata-mata tapi hiji ge taya anu nuduh ka manehna. Ki Jemros beki jongjon basa tepung jeung awewe demplon. Teu nembongkeun pasemon rek ngera-ngera. Eta awewe ngajak sasalaman. Kawas anu poho kana kajadian sawatara taun ka tukang. Nepi ka isuk-isuk taya anu sare deui. Sawatara lalaki ngagremet hayang nyaho jalma nu asup ka enggon reporter Cinta Tia. Pang-pangna Asep Jitu jeung Usup Kadek. Nepi kabuluan belut oge. Mulai anu ngaku. Di mana ya bangsat ngaku? Kajaba mun manehna geus katepaan wabah sabalakana. Cek Asep Jitu, urang udah neangan akal sangkan eta mangkeluk bisa katepaan sabalakana. Kumata carana? Ucup Kadek kerung. Teuing atuh, dadewek ge jadi kieu teh teu hayang-hayangan. Mitra kaum dangu, kaum awewe balik deui kana pagawean kamari, masak jeung nyadiakeun kopi. Ari kaum lalaki mah sasatna taya cabakeun. Ukur luar liud bari ngawangkong ngaler ngidul. Asep Jitu ngajak ngariung deui. Manehna mere alesan. Upama aya kajadian tadi janari teu dibereskeun, isu pageto bakal timu deui kakacowan. Nu sajena sapuk, aparat kudu dibejaan. Sangkan eta jelema gering dicerek tuluy dikaluarkeun ti jero barak. Ki Jemros mah teu ieu reuwas ceuk pikirna komo di luar. Nu di jero wae eueuh nu nyahoeun. Ucup Kadek tuluy gegeroan dinamik ngabejaan Ki Ulis nepikeun runtuyan kajadian tadi janari.
Pleng ti luar taya jawaban, tayona aparat keur badami, atau bisa jadi milu reuwas jeung bingung. Setengah jam ti harita kakara aya bewara tina pangeras sora. Hei kaum balaka sontang, aparat geus narima laporan kejadian tadi janari. Geus nalungtik kalayan apik, demit pisan persis para detektif ulung. Pikeun aparat moal hese neangan mangkelukna. Tapi rek mere omer ngarah manehna balik deui ka Purwadaksina. Hei kaum balaka sontang, sing saha anu tadi peuting ngarayap kangon awewe prak geurang aku. Aparat mere waktu nepi ka isuk subuh, mun taya keneh anu ngaku rek ditembak sekalian. Nyaho-nyaho geus ngajurah roh di jero gobok. Saestuna aparat leuwih pinter, tarapti sagala rupana. Masing areling di sabodeureun barak geus dipasang kamera anu ngawaskeun sakur gerak-gerik kaum balaka sontang. Mitra kaum dangu nu gabandungan eta bewara pating raringeuh. Meh bareng luak liuk papada neangan lebah-lebahna kamera. Geus dipasang CCTV teh meureun. Nu matak mun disalin ulah janji ngabaragadal. Kudu tarapti. Cek sibuk panjang. Di mana aparat desa bogaeun CCTV? Sakanyaho nu kitu mah ukur aya di kota. Ucup kadek ngengklokan. Kota jeung lemur ayeuna mah eueuh bedana. Pasti ieu parentah para pangagung ngarah tindak tanduk urang kaawaskeun. Tuluy ditalungtik keur neangan ubarna. Walon asep gitu. Nya. Tapi di mana neuleuna? Teu kaciri geuning. Ucup kadek tatanggahan. Ngaranna ge kamera demit ngahaja sina nyumput moal ngabagu kawas speaker masjid. Tembal Ustad Sukri sarerea ngarasa jongjon lantaran aparat tanginas pisan mereskeun kajadian tadi peuting. Tinggal ngadago-dago tina bibir saha pangakuan norojolna. Mitra kaum dangu Ki Jemros ngaberak-berak maneh. Padahal hati nama murangked alabatan balon kempes. Asa cikeneh manehna menang katingtriman. Tapi tuluy pepes deui ku eta bewara. Waktu dahar babarengan Ki Jemros mah seuseut ngahuap ge. Nya-nya teu mirasa. Manehna tongoy mikiran tilu perkara tina eta bewara. Kamera demit, pangakuan jeung ditembak sekalian. Kaum awewe lir taya deui gawe sabada paciweuh masak, bebersih, ngumbahan wadah, ukur galecok di jero gowok. Kaum lalaki sarua deui, maranehna kakara rengse nyieun sasampayan. Antara barak jeung kamar mandi aya lolongkrang nu hateupna tina piber. Najan sorot panon poe teu nembus tapi saabda mah karasa pisan. Cukup keur ngagaringkeun papakean beunang nyeuseuh. Tama ngaharuleng teuing di antara awewe aya nu usu nyieun pangaosan ibu-ibu nu ngajejeranana Ustad Sukri. Sina bagilir we jeung pangaosan bapak-bapak anu biasa nyekelan pulpen gewat nyusun deui jadwal. Pangaosan ibu-ibu unggal bada lohor jeung asar. Pangaosan bapak-bapak unggal bada magrib jeung isya. Kitu hasil babadamian uing sorangan. Cik nu nyekelan pulpen. Nah make dipisah-pisah. Hijikeun we atuh awewe lalaki. Asep jitu kerung. Ngarah waktu rada hamur tembalna. Ustad Sukri haget pisan kana pangaosan mah. Kaum awewe sina ngumpul di lapak sawala. Mimiti kadenge sora anu maca solawat ngaweuhan ka sakuliah rohangan. Nong toreng keneh kana ciliki Jemros nu keur hulang-hulang keneh digowokna. Mitra kaum dangu hampir sajam Ki Jemros mikiran kamera demit. Manehna remen menang beja tina TV. Sabagian kasus kajahatan kaungkapna teh tina kamera demit. Anu maling duit di ATM, nu ngagasab minimarket bisa katembong gambarna tuluy kacerek nu boga gawena. Tapi manehna asa cang saya keneh nya di eta rohangan dipasang kamera kawas kitu.
Manehna rek tatanya perkara eta, tapi inggis nu sejen malik curiga. Buktina rareana mah hare-hare we rek aya kamera rek eueuh, tayuhna moal matak barubah. Tangtu kana kitu nante lantaran nu sejen mah eueuh nu rumasa kakatayepan asup ka barak awewe. Piraku teu kaciri pisan jugrugna. Ki Jemros alak ilik deui ka sabudereun rohangan. Nya da asa eueuh naon-naon. Nya di mana nyumputkeunana? Eueuh sigana mah, ceuk pikirna. Tapi cek Ustad Sukri ge da moal kaciri, tangtu nyumput buni pisan. Ukur nu masangna nu nyahueun lebah-lebahna. Atuh ngarenjak deui Ki Jemros teh. Tuluy nyipta-nyipta kajadian tadi janari geus roba jadi video nu disimpen di aparat. Samalah bawa ayeuna keur dilalajoan. Mun kitu teh nya ieu pisan anu pangwirangna salila hirup. Boga lampah euwah-euwah bari nongera kanyahoan ku sararea. Beuki ngagebeg hatena barang ras eta video bakal nyebar tina HP kana HP. Dilalajoan ku unggal panon. Da kitu kagalibanana mun aya nu aheng-aheng mah kawas video porno nu sakedet netra geus kapoconghok ku balarea. Mun kitu mah nya kudu ngaku. Ki Jemros gegerenengan sorangan. Tuluy ngabayangkeun kumaha prak-prakanana meme balaka ka sararea. Manehna nyarita heula ka Ustad Sukri sina ngariungkeun pangeusi barak. Geus kitu Ustad Sukri mere panganteur. Yen dina eta riungan aya pangeusi barak anu geus leah hate rek ngaku kana kasalahanana. Salajengna nyangakeun ka Ki Jemros. Kitu meureun cek Ustad Sukri teh. Tah, laba diserenan kudu ngomong manehna bakal bingung ti mana ngamimitianana. Nu sidik mah kabeh panon bakal manco pang-pangna reporter Cinta Tia anu ngarasa geus kacabak parabotna. Teu mustahil asep jitu tuluy nangtung bari ngaheumatkeun peureup. Ari sia lain ti subuk keneh atuh ngaku teh. Kitu meureun cek asep jitu teh. Manehna tangtu balebeb-belebeb. Komo nu sejena tuluy merek pakupananya bari nganaha-naha. Tidinya manehna bakal ngarasa jadi jelema anu panghinana di antara pangeusi barak. Teu kalis ku ngedalkeun pangakuan. Isuk pagetona bakal pada nyengserikeun bu area anu tuluy nilam. Salila dikeram di barak, nya salila eta manehna bakal pada jadi bahan geugeuyan bari jebian ku kaum awewe. Kakara nyipta-nyipta ge geus karasa pisan wirangna. Ki Jemros tuluy kerung sorangan mikiran polah jalma-jalma nu arasup ka eta barak. Mun nyuk curug riwayat nama kabeh ge boga pasoalan anu sarua mere pangakuan. Ngan kumaha carana sangkan bisa kedal henteu sieun wani pok bari nampa naon we balukarna. Da geuning kata nyona mah mani teu riuk-riuk atawa bakating kana kulit beungeut kitu. Lir nu teu boga kaera. Ngawiwirang diri sorangan mah leuwihina batan ngawiwirang batur. Apan eta pisan cirina nu geus katerap wabah sabalakana mah. Wani nyaritakeun kahengkeran dirina. Matak dikerem ge kitu kalakuanana. Dan walagri keneh mah cicingna ge di luar. Ari manehna cicing di barak sote dimimitian ku api-api. Tidinya Ki Jemros ngarasa hayang nya-nya katepaan. Ngara bisa nyarita sahinasna bari henteu dieunteupan ku kasieun. Kojengkang kaluar ti gowok tuluy lelempangan bari anger teu nembongkeun semu anu ngungun. Basa pangi jeung budak bangor buru-buru ditoel. Jang, cik, teh nyawa panon emang. Asa kapeureupeunnan pokna. Budak bangor nelek-nelek panon Ki Jemros. Aya kana 2 menitna pateuteub-teuteub. Nanaon? Walon budak bangor, Ki Jemros asup deui ka gowok. Nu kabaca ku manehna tina salabaran eta wabah bisa tepa dina teutepan. Tuluy dirarasakeun nah dirina geus robah atawa acan. Anger keneh cara memehna.
Buru-buru keluar deui ti gowok neangan jalma sejena. Kitu jeung kitu we meh unggal jalma dipapai diteuteup hiji-hiji. Ceuk pikirna piraku tina sakitu 10 jelema eueuh nu bisa nepakeunana. Cacap nepi ka peuting nu didagoan teu daek datang. Kalah ka panonna we mani asa belel. Sugan kudu sina sare heula ceuk hatena. Guher we sare tapi teu daekeun tibra. Tengah peuting geus lilir deui bari anger asa can aya anu robah. Waktu asanya relek pisan, subuh moal lila deui. Ancaman tina bewara mani asa nongtoreng. Rek ditembak sakalian. Ujug-ujug asa beledag we asa aya nu ngabekaskeun bedil. Tuluy manehna guyang getih dina kasur. Ceuk pikirna, leuwih dipihormat ngagantung maneh. Cara bunuh diri pangentengna anu geus dilakonan ku jalma-jalma anu peungas harpan ti zaman primitif keneh. Batan paeh dibedil batur. Basa nu sejen geus kurker kerek Ki Jemros kaluar ti gowok ngajengjen sakedapan ngawaskeun kaayaan. Rerencepan manehna leumpang muru ka dapur, luak liek sajongjongan. Leungeun kenca uyup ayap kana saku. Geus kitu keketayepan ka kamar mandi. Sanggeus ngalaan heula tambang tina sasampayan manehna asup ka salah sahiji kamar mandi. Ngarojok Eternit ku tihang sasampayan. Tuluy nalikeun tambang kana kaso-kaso. Bae ge moal panasaran ari bebarengan mah. Ceuk hatena. Aya kana 2 jamna Ki Jemros guang gawing di kamar mandi. Sameme kapanggih ku budak bangor. Sawatara lalaki nurunkeun layon, tuluy digotong kalapak sawala dituruban ku samping kembat. Usad Sukri teu eureun istighbar nu sejenna bati ku mecrek bari ngira-ngira kunaon. Ki Jemros bet luluasan. Ucup kadek ngabejaan Ki Ulis. Pleng taya nu ngajawab cara sasari. Pangeus si Barak ngumbar kasedih ditinggalkeun ku batur sanasib. Bari hiji ge taya nu ngahubungkeun jeung kajadian peuting kamari. Sabalikna nganggap jalma nu asup ka gowok reporter Cinta Tia aya keneh dina riungan. Ku Iros ngarahuh barang ngadenge aya anu maot di jero barak teh. Ngurunyung sangkaan goreng. Isuk pageto korban baris namahan anu katepaan wabah sabalakana maraot kabeh. Ari Ki Ulis rumah sasalah. Pedah ngabohong yen di rohangan aya kamera. Padahal saknya nama eueuh. Duanana tuluy mikiran kunaon pangna Ki Jemros luluasan. Ku Iros boga sangkaan kulantaran pangeus si Barak ge jelema keneh. Tangtu aya di antarana getreng bari pahareng-hareng. Nu hiji kanyanyerian nepi ka nekad nyoko tambang. Ari Ki Ulis keukeuh dina pamadeganana. Ki Jemros lantaran soak ku kamera demit. Sieun katuduh antukna ngagantung maneh. Tapi aya hikmahna ceuk Ku Iros. Urang jadi leuwih paham. Wabah sabalakana teh teu beda ti jodoh. Repokna hese dikira-kira ari can waktuna mah hamo pisan tepa. Sanajan anu gering jeung anu walagri pagiling gisik teu beda ti pati deui. Walon Ki Ulis. Waktosna mitra cag. Sabalakana seri ke-15 urang cekapkeun duwi ka dieu heula. Insyaallah ke urang teraskeun ka seri anu salajengna. Hatur sewu nuhun kana subscribe-na, kana komen, sareng like-na kitunya. Mudah-mudahan anjing ninggeto urang tiasa ditepandangkeun deui. Hapunten anu kasuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif, serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. Barayakita.com